di ditu nama duka kumaha ngan anu jelas paminingali tina schedule terang schedule terang si acara anu baris dilaksanakeunana nyaeta hiji pengenalan plus pembinaan seputar ubudiyah amalia inti nama nambihan wawasan bisi urang can terang abi di ditu meureun mondok bobo teras engke kekengingan anak lamun kekengingan insyaallah didugikeun ka para ibu sadaya pidoana pamugia acarana dilancarkeun si kuring oge sami disehatkeun dilancarkeun oge diberkahkeun dina sadaya anu baris dilaksanakeunana ala hadhihi wa kulli niyatin sholihah nas'aluka Allahumma al-ijabata al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke hapuntenna ka ibu-ibu TK ya. Taman kadaluarsa wengi Sabtu ke mabalagan wengi Ahad sareng wengi Senin sanes liburnya tekenging teh kamar masjid naon we tos di masjid mah itikaf padosa naos henteu ngaos tos Bismillahirrahmanirrahim hancana kantun tummastagil bil ilmi au bi ibadatin aya ngadangdingkeun heula tummastagil bil ilmi au bi ibadatin au bil ma'isyati tingali kapayun tadi ya mualami ya bahwa pikeun jalma anu Islam anu iman jika orang sadaya we di dieu nya iman Islam
sabada kamari ngagumatikeun sabada nyaring teh salat subuh geus rada kurangna salat duha jiga nama tadi satu acan arangkat ka dieu dari pahalanya nya gitu. Nah, salajengna summastagil bil ilmi au bi ibadatin pikeun jalma anu hoyong waktuna berharga alias teh sia-sia henteu waktu teh dipake gabur we tuluy nya sapopoe di isuk-isuk nepi ka burit ari pas geus burit ari urang geus meunang naon ye poe ayeuna tah supaya henteu sia-sia waktu teh summastagil bil ilmi jalma anu nyaah kana waktu mah sok katungkul ku ilmu teh sanes berarti ngaji ngan ngaji bagian tina ilmu ari ilmu teh hartina katerang mencek bahasa Cikamuning makanya ho kaapal eta ngaranna ilmu di isuk-isuk urangnya sabada duha tadi berarti sabada berangkat ka dieu dugi ka ayeuna tanya ieu ka diri urang geus nambahan ilmu acan cek urang teh cek ibunya cek sahawe alhamdulillah nepi ka jam 9:30 teh urang geus meunang ilmu nyieun comro da tadi ngobrolkeun comro geus meunang ilmu babad da tadi ngabahas babad tu belah tukang geus meunang ilmu ngasah parang da tadi ngobrol-ngobrol parang ledu ilmu eta teh bahkan ayeuna lamun teh mah ngabadungan geus terang bahwa anu nyaah kana waktu mah kudu katungkulna teh ku ilmu tah eta katungkul ku ilmu teh bagian tina mikanya kana waktu dalam kurung mikanya ka diri da jalma anu teu nyaah kana waktu mah teu nyaaheun ka diri eta teh hakikatna mah sangaguluyurna we hirupna teh kabawa ku sakaba-kaba padahal tiap waktu tiap jam bahkan tiap detik eta teh bakal dipenta pertanggungjawabanana maka di dieu jalma anu mikanya ka diri mikanya kana waktu sok katungkul ku ilmu di antara katungkul ku ilmu teh waktu ngaji daek ngaji di antara na eta tehnya naon we da ceuk tadi ilmu mah teu kudu di pangajian wae di sawah bisa menang ilmu bisa ngobrol jeung tatangga bisa menang ilmu bisa asalkeun urang memfokuskeunana kana ilmu lain kana ngobrolkeun batur anu goreng